Kang, kalau bakal tinggalkan Neng, Kang. Kena ini saha. Neng, pas akang teu aya, akang nitipasien ka Neng. Pesan naon, Kang? Kalau begitu. Neng, kudu kawin jeung si Ojon. Nah jadi si Ojon. Kan si Ojon teh maksud akang. Akang bade waktu mana bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan diri. nantang ada Lap-lap Neng ya. cara dikede. Terus dari mana tadi akang teh ngobrol jeung Neng? Akang teh biwa Neng di kesang Ojon. Oh, ya. Omahnya Neng, pokoknya namun akang teu aya, Neng kudu kawin jeung si Ojon. Nah akang kepoe abdi kan si Ojon. Neng jeung akang teh atau 10 tahun kawinnya Neng. Ame si Ojon kawin jeung Neng, ngerasakeun hirup sengsara jeung Neng teh. Ay akang begitu kan tega. Cuma atuh abi jadikan akang usah. Dan segala yang ada akan kembali padanya. Kunaonnya? Neng, Neng, Neng kadieu atuh Neng. Atuh. Aman bila waktu Aduh, si Amun. sejati Neng, kemana tuh Neng? Ah, asal lari kieu, geus keur kieu teh. Aduh, lain. Geus nu ada kitu mah. Mun dengan sare urang mah Sebenarnya nu ngaganggu Akang kunaon akang? Akang kamu buat ngomong gitu atuh tadi jadi kudu ketinggalan. Neneknya akang Kang. Ya sih. waktu telah memanggil teman sejati hanyalah aman bila waktu telah terhenti. Teman sejati tinggallah Biar apa? Kalau masa itu kira kayak subuhnya tak. naon ya? Kunaon aing kudu diangkat? Aing kan cenah paling. Goblok. Kunaon itu tidak mah? Ganggu aing wae.